Hei, ya hirup. Oh, tujuan amat teh. Bolak-balik bayang di lembur, kos-gosokan. Biar yang malah naik. Kemana si barudaknya? Pisan amat ya lembur. Mending kayak masih torek eng. Mang, ayah si Torek tuh. Arek kemana si etanya? Bisa mang, teangkeun. Nung aing capek hati aing mau ngomongin seta mah. Geus hayu daripada orang karesel, urang ngalagakeun. Bener oge dacel geus ayo. Yuk. Kemana ieu si Aryonya? Kita ngangkatan poean ranginang eta si eta. Kalau eueuh ulin bae nu wedel. Rek. Ai si eta di guruan teh ngadenge. Ai ieu mamang. Pugus eta mamun di geroan, teu kadengeun jatorek. Lamun di geroan kudu ditoel bae dong Android. Heuh benernya. Geus ayo urang teangkeun. Ayo. Rek. Kemana dia? Jadi enak nih. Ai dia rek ka mana? Tumben sorangan bae. Anu arek kalapare adi orang aing arek ka imah Mang Abel. Bener-bener eta ceuli. Coba digurin dah mang. Teu guna amat eta nempel ti dinya. Pusing aya mau ngomong jeung dia. Geus aing ka dieu heula. Ka mana dia, Dik? Rek nyaran timbangan aing jeung nimbang teh ceuli dia. Penasaran aing barak kilo di jero. Oke, Dik, semangat. Aing arek ka imah Mang Abel heula. Si Ilham kerja naon eta nya? Sorangan bae, kos kiper. Kerja naon? Lah mang keur kieu bae. Karesel amat ieu lembur kos kuburan. Pugu. Laju reka mana ieu Ilham kuari? Lah mang arek nyaran hiburan kanu si Torek. Lain nyaran hiburan eta maham. Rek nyetreskeun awak. Penasaran abi mamang. Geus abi ka dieu heula. Oh, oke, siap. Aing nyaran heula lah eta si eta. Aduh, lieur aing mah ya. Kamana di nya neangan si Torek. Kadi eueuh, kadi teu eueuh. Kowe teh, naon? Pugu keur neangan si Torek ya ti isuk can balik bae. Dari amang henteu. Senang jelema kitu di siaran. Dibawa kelong elos eueuh gunaan. Ih, dari ya kitu-kitu ge eta dulur aing. Geura manggi teu. Tadi manggi ngomong nama rek lempeng ka imah Mang Abel. Oh eta teh ngomong nama arek ka imah Mang Abel. Eta si eta nyinaon lempangan ka ditu nya. Di kita hangkatan poe ranginang mah si eta endung bae. Teh angkeun teh karunya ka Mang Abel. Matak saya terus ngomong duaan si Torek mah. Bodoh teuing lah. Mending balik aing ka imah. Mestinya tetep balik heula. Oke, siap teh. Titi DJ, hati-hati di jalan. Geus ayo sal lempang. Bener-bener bingung aing mah hirup tujuan. Setelah mending balik aing ngopi di imah. Mang. Ai sugan Torek ieu Mang Abel dah di goroan rek ngajawab kieu. Mang. Ai, saya terus nggoron aing ya. Dia rek. Aya naon? Kerenan kitu Mang, Torek amat di goroan rek keluar. Eta si eta aduduhan aing Torek. Kadang ka dia ngaganggu aing bae kerek min kopi. Mana Mang? Piraku. Piraku naon eta dia? Pusing aing mah. Dibitis kayak koe eta ceuli. Kak beneran Mang panas-panas kieu anu ngeunah ngopi yo Mang. Ampun aing mah. Naon Mang? Ente, geus, engka dia.